SMKN hiji Bojong Picung. Tepangkeun nami abdi Yunita Putri Maulani. Tepangkeun nami abdi Lia Amanda Wulandari. Tepangkeun nami abdi Dila Liliana Rajora. Tepangkeun nami abdi Endriana. Tepangkeun nami abdi Nadila Olawiyah. Tepangkeun nami abdi Nadila. Abdi sareng rerencangan bade maenkeun keulinan Sunda nyaeta sapintrong. Hampir palai gunggambreng. Hampir palai gunggambreng. Sapintrong nyaeta kaulinan ngaluncatan tali anu dicekelan kuduaan. Talina saeutik-saeutik diluarkeun. Dipaenkeun ku 3 orang leuwih make tali nu panjang. Biasana tina bahan nu leuleuy, liat, sangkan teu ngabahayakeun atawa disaringkeun. Kulantaran ieu, biasana tali teh dijieun tina karet gelang ditumbu.